Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komennya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Nyai Karumbi si Balarante harita ngajorelat mulu ka tempat anu lega. Jaka Sinangling ngajorelat nunturkeun badan lawan. Dua jirim adu hareupan, dua tetepan bantrok. Nyai Karumbi ngudar senjata rantai besina nu diberitkeun kana cangkengna. Selog ngawangun pasangan, bae neuteup seukit ka Jaka Sinangling terus nyarita. Buktikan kemampuan ilmu silat maneh Jaka Sinangling. Mun memang rek halangan kana karpa maksudan aing, rubuhkeun aing Jaka Sinangling. Cek loba carita Nyai Karumbi. Lebih hade buktikan kemampuan Andika. Kurang ajar, nangtang sia, kada siapa naja aing. Heya. Jurelat culung Nyai Karumbi maju narajang. Senjata rantena anu panjangna sadepa ngarah kana anggota badan lawan. Jurus anu digunakeun ku Nyai Karumbi mangrupa jurus khusus anu geus kalati asak dina ngagunakeun senjata rantena. Jaka Sinangling nimbangan kana panarajang anu jai lawan. Harita ngagunakeun ilmu pangenteng badana, ngajadikeun kacepetan gerakanana leuwih cepet tibatan panarajang anu dilawan. Datang sameran senjata rantai lawan. Bos. Panarajang lawan teu kena kana sasaran sabab Jaka Sinangling geus pindah tempat. Kibadi gua si Gobang Guriang angga janteng nangtung di tempat anu rada anggang. Ngabandungan kana lumangsungna tarung. Ningali kana eta gerak ilmu silat anu digunakeun ku Jaka Sinangling jadi kagetan oge. Salaku jago kolot anu geus asak ku pangalaman jadi bisa nebak. Tahapan ilmu silat Jaka Sinangling geus kaasup kana tataran ilmu silat pinunjul. Sedengkeun Nyai Karumbi si Balarante harita terus ngarangsek ku panarajangna. Oro kaya kacepatan gerak Jaka Sinangling lebih cepat batan panarajang anu dilawan. Bos. Pikeun anu sakitu kalina harita panarajang Nyai Karumbi tayanu kena kana anggota badan lawan. Dina hiji kasempatan harita Jaka Sinangling newak senjata rantai lawan. Jelas sekep. Senjata rantai lawan ditewak ku leungeun katuh Jaka Sinangling. Gancang Nyai Karumbi ngabedol senjata rantena nu dicekel ku leungeun katuh lawan. Harita Jaka Sinangling ngagunakeun gerakan pancingan sarua ngabedol senjata rante dina cekelan leungeun katuhuna. Waktu Nyai Karumbi leuwih ngaroncatkeun kakuatan jaya pangbedolna. Harita Jaka Sinangling ngalepaskeun cekelan senjata rante dina leungeun katuhuna. Ngajadikeun Nyai Karumbi jadi ngadaligdeug menurut sababararing kakak tukang, rat daligdeug.
Nyai Karumbi si Balarante gancang ngajaga kaseimbangan badana. Saterusna mancuh kentang tunganana, serog ngabangun di pasangan benyarita ka Jaka Sinangling. Saukur kitu patut kamapan ilmu sat manes teh geuningan Jaka Sinangling. Mun maneh teh maksakeun diri pikeun neuskeun ieu tarung. Tong kaduhung samun sakedeung deui maneh bakal binasa ku leungeun aing Jaka Sinangling. Kuring lanaskeun sakali ka andikan Nyai Karumbi. Mun bener kuring ditakdirkeun kudu ajal binasa dina ieu tarung, keur kuring bakal narima kana eta kenyataan. Anu jelas pikeun ngabela diri, ngabela anu jadi bapak, kuring bakal nandonkeun nyawa. Leuwih hade buktikeun caitan Andika mun memang boga karep hayang binasa ku lawan. Sok ku kaula ditungguan. Kurang ajar sia. Nangtang setan. Rasakeun sia. Heya. Jurelat sulung Nyai Karumbi maju di Narajang. Harita Nyai Karumbi lebih ngaronjatin kecepatan gerak jeung kakuatan panarajangna. Oro kaya kecepatan gerak Jaka Sinangling lebih punyul. Abu fuhyuk leat plos. Abu fuhyuk jelang plos. Kecepatan gerak panarajang Nyai Karumbi can bisa nimbangan kecepatan gerak nuju lawan. Temacak aneh mun panarajangna tacan anu bisa kena kana anggota badan lawan. Ningali kecepatan gerak jeung kakuatan panarajang nuju lawan geus ngurangan, harita Jaka Sinangling ngarobah cara tarungna. Waktu samaran senjata rantai lawan datang, harita Jaka Sinangling luncat ka belah katuhun badan lawan. Saterusna leungeun katuhunna ngahantem kana gelang leungeun kana pigelang leungeun katuh lawan. Senjata rantai lawan direbut ku Jaka Sinangling. Tapi Nyai Karumbi masih kene sempat ngasupkeun tajongan suku katuhuna kana ka kamplong lawan, ngajadikeun Jaka Sinangling ngabangkieung mundur ka tukang. Sok sanajan Jaka Sinangling kabeunangan ku panarajang lawan, tapi senjata rantai Nyai Karumbi geus aya dina ceklan dengan katuhuna. Jaka Sinangling gancang mancu kentang tunganana. Ningali senjata rantena beunang direbut ku anu dilawan, harita Nyai Karumbi beuki bedah amarahna. Musirkeun paneutupna ka dilawan ditus nyarita. Tarung teh maneh mah kawas budak leutik Jaka Sinangling. Make jeung ngarebut senjata batur sagarupa. Sok sanajan maneh geus ngarebut senjata rantai aing, tapi aing moarek mundur. Muarek ngejak dina ieu tarung Jaka Sinangling. Nyai Karumbi. Sakulna mah Andika bisa ngageuing anu jadi salaki. Anu geus salah dina lampahna, hayang menangkeun hadiah bayrek dina sakasasama. Ulah hayang senang bari nyusakeun batur atuh. Ulah sarwana atuh Andika teh Nyai Karumbi. Jaka Sinangling kalakah jadi mamatahan ka Nyai Karumbi. Harita Nyai Karumbi ngawangun pasangan sagadiri pikeun maju narajang. Maneh mantong mamasahan sagarupa sa Jaka Sinangling, kurang ajar. Sanajan aing geus ngagunakeun senjata, tetep aing bakal mampu ngabinasakeun nuju lawan deui sia. Cada siapa najang aing. Heya. Jurelat sulung Nyai Karumbi si Balarante maju narajang. Karep hayang ngarebut ge senjata rantena. Sedengkeun senjata rante dina ceklan leungeun katu Jaka Sinangling, harita ku kakuatan tanaga lapisanana, senjata rante teh jadi jeeg-jeeg heuras. Jaka Sinangling ngagerakeun leungeun katuhuna.
senjata rantai dipakai pikeun mapag panarajang lawan. Nyai Karumbi jadi kagetin sabab senjata rantena jadi jegreg heuras saterusna mapag kana panarajangna. Gancang Nyai Karumbi narik panarajangna betus ngagajeleng ka tukang. Kejeleng. Meh bareng jeung suku Nyai Karumbi napakanan lemah, harita Jaka Sinangling nyusul tepus ku panarajang susulan. Tungtung senjata rantai anu jegjel geras cerek notog kana dada lawan. Nyai Karumbi gancang ngagewar hingkahan panarajang. Plos. Tapi Nyai Karumbi jadi kaget ini we. Sabab harita senjata rantai geus teu jegjel geras deui. Senjata rantai saterusna ngapeulit kana cangkengna Nyai Karumbi. Saterusna Jaka Sinangling ngapedol senjata rantai anu ngapeulit kana cangkeng lawan. Ku kakuatan pangbedolna ngajadikeun Nyai Karumbi geus rek nolonjong ka hareup, tapi samemeh Nyai Karumbi nolonjong ka hareup harita aya cirim anu ngajerat datang. Gerakanana kawilang cepet. Jirim anu anyar datang harita megatkeun senjata rantai ngagunakeun sapasang leungeunna. Jorelat lengsat. Senjata rantai jadi pegat. Jirim nu anyar datang mancuh di datang tunganana. Tete laki badi gua si Gobang Guriang geuningan anu datang sarta megatkeun senjata rantai teh. Kibadi gua si Gobang Guriang ngararet ka Nyai Karumbi anu jadi pamajikanana anu meh we dirubuhkeun ku anu jilawan. Kibadi gua terus nyarita. Bagas mundur Karumbi. Si Jaka Sinangling lain tandingan ilain deuleu. Kudu dewe kan nying hareupanana ieu Marumbi. Wadungan ku lain kumaha ketak jeung tindakan dewek bangsa ngabinasakeun si Jaka Sinangling. Asok mundur ke Karumbi. Kade ati-ati Kang Digul. Ilmu si Jaka Sinangling teu bisa dianggap enteng Kang. Ayeuna abdi mundur Kang. Nyai Karumbi si balarante ngagajeng luncat menuju ka tempat anu rada anggang pikeun ngabandungan lumangsungna tarung. Sedengkeun Jaka Sinangling ngalungkeun senjata rantai anu kali tinggal setengahna sabab dipegatkeun ku Ki Badigul ka tempat anu rada anggang. Dua jirim adu hareupan. Ki Badigul si Gobang Guriang neuteub seukeut ka Jaka Sinangling betus nyarita. Jaka Sinangling, selain benar-benar kurang ajar sia. Regina kagel pamajikan dewek sia teh. Selain kudu narima kana akibatna sia. Dewek geus moal marende ampun ka mangkelu kawasi lain Jaka Sinangling. Jeung dewek sia carungna. Dina sikeun anu tanes Jaka Sinangling terus ngajawab. Kuring muarek minta ampun ka nu jilawan Ki Badigul. Mun memang ditakdirkeun ajal binasa dina ieu tarung, taya bayana keur kuring mah. Ki Badigul si Gobang Guriang ngawangun pasangan. Saterusna majuna rajang bari ngagero. Kurang ajar sia. Roboh si lain. Cadah sia. Jorelat culung Ki Badigul miheulaan majuna rajang. Sok sanajan panarajangna can ngagunakeun senjata anelanana nu disebut Gobang Guriang. Tapi kakuatan panarajang dibarengan ku kakuatan tenaga lapisan ngajadikeun angin sameran panarajangna lebak kuat kana badan lawan. Jaka Sinangling teu nyingkahan panarajang anu datang. Harita panarajang lawan dibendung ku sapasang leungeunna. Dua kekuatan tenaga lapisan bantrok kaliwatan leungeun masing-masing. Hiuk keduk gas, hiuk gas. Daligdeug. Ki Badigul ngadaligdeug mundur sababaraha lengkah ka tukang. Sedengkeun Jaka Sinangling mundur satengah lengkah. Ki Badigul si Gobang Guriang mancuhkeun di tangtunganana.
Sok ngawangun di pasangan. Kibadi gue jadi penasaran maju di Narajang. Sadah sakurang aja. Rasa ke Jaka Sinangling. Yorela culung kibadi gue maju Narajang. Kekuatan Panarajang lalu dironjatkeun. Pikeun anu kadua kalina harita Jaka Sinangling ngapendung di Panarajang lawan. Sok geus. Geseh waktu sababaraha detik tisanggeusna ngabendung Panarajang lawan, harita Jaka Sinangling ngasukeun Panarajang leungeun ka tuhuna, ngahantem kana dada lawan. Sat. Hiup ceblot geus. Jadas ya kurang ajar. Kibadi gue ngagero kaget benahan ka nyeri terus kabangkieun menuju sababaraha ka tukang. Tapi gancang kibadi gue ngajaga kaseimbangan badana. Bangkil. Darig raneg. Kibadi gue si gobang guriang mancukeun tangtunganana bari merhatikeun anu jilawan. Kibadi gue ngomong di lajur hatena. Alam sadah kekuatan talaga lapisan. Jeung kecepatan gerak si Jaka Sinangling. Tetela di luar dugaan. Aing bisa kabenangan ku Panarajangna. Jadi bagi penasaran. Bila aku aing kudu eleh jajatin ku Jaka Sinangling awal. Oh, situ aing kudu eleh mah. Kibadi gue si gobang guriang. Ngawangun di pasangan bari musyrikeun paneutepna ka Jaka Sinangling bari terus nyarita. Iya calung cacan. Aya anu sabenerna sa Jaka Sinangling. Sabebe dewek kakunakeun Panarajang leuwih hebat. Dewek bari kasepercan ka si lain deuleu sia. Leuwih hade si lain ini nyelametkeun diri Jaka Sinangling. Sabab bol si lain kekerek kehalangan karena kaleupa maksudan lewek. Mangsa bisa dipastikan si lain bakal aja binasa kulegeun dewek sa Jaka Sinangling. Sikap jeung pamadegan kuring warobah kibadi gul. Jadi mun andika memang tetep hayang binasa ka kuring, geus teu kudu ngancam sagarupa. Buktikeun caritakan andika teh sok. Sadah sayang kareheen. Ku dewek bakal dibuktikeun sia. Nah, sakabila-bila teuing. Rasakeun sia. Yorela culung kibadi gue si gobang guriang maju di Narajang. Ngagunakeun jurus anu leuwih hebat dibarengan ku tilu parapat kakuatan Panarajangna. Angin samaran Panarajang kibadi gue je leuwih kuat nebak kana badan lawan. Jaka Sinangling imbangan Panarajang nuju lawan. Bantrokan kakuatan talaga lapisan ngaliwatan leungeun masing-masing. Sohyuk lugas. Awukas balukar tina eta bantrokan. Kibadi gua kadorong mundur ka tukang aya kana tilu lengkahna. Sedengkeun Jaka Sinangling mundur salengkah. Samemeh nuju lawan mancukeun tangtunganana. Harita Jaka Sinangling ngakentak luncat nuturkeun badan lawan rek kalakukeun Panarajang balesan. Sanajan dina kayaan keur ngadalig-lig tapi kibadi gue masih sempat bisa ngapendung Panarajang leungeun katuhuna anu jadi lawan. Sukses kegas orokai Panarajang leungeun kenca Jaka Sinangling geus sempat bisa disingkahan lawan. Harita leungeun kenca Jaka Sinangling nyolok kana beuteung lawan set hiuk tek ngegeh setan kurang ajar sia. Wah. Kibadi gue si gobang guriang ngageronahan ka nyeli bari ngahayung ku mundur sababarengkah ka tukang. Tapi daya tahan badan kibadi gue memang hebat.
harita henteu nepikeun ka rubuh sabab kaburu ngajaga kasaimbangan badana saterusna mancukeun di cangtunganana bari ngatoring hapanapasna ki badi gua ngomong dina jur hatena Zat kabenangan deh ku panajang lu dilawan aja ningali karena ikan nyatana pingin kumpulan sejak kasih nangling aing kudu ngagunakeun senjata gobang aing nu dieusi ku kekuatan gaib rasakeun sajangkar kehead kanganan aing geus ngagunakeun senjata gobang sejak kasih nangling tangsu bakal kawalahan anu akhirna bisa dibinasakeun ku aing kibadi gua si gobang guriang akhirna nangtukeun sikapna mangsa neruskeun tarungna bakal ngagunakeun senjata gobangna harita kibadi gua mesat senjata gobang tina sarangkana ngembang jeung pangawakanana anu cangkung gede senjata gobang ge leuwih gede tibatan gobang biasa bari musirkeun panentepna kangge lawan kibadi gutus nyalita deleh ku selaik sejak kasih langeng dewek bakal ngagunakeun ieu senjata gobang deuleu sia si lain kudu ngarti ieu lain gobang sabarangan ieu lain peuyeung geus loba lawan tarung jeung dewek pada ajal kabeunangan ku senjata gobang dewek anu ampuh deuleu sia kibali gul mah kuring muarek sentar ku kaampuhan eta senjata gobang andika kibali gul anu jelas kuring bakal upaya sakuat tenaga pikeun ngabela diri sok gunakeun eta pedang teh salula dewek bakalangan dunia kajawaran cacan aya anu mampu ngimbangan kana kamampuan ieu senjata gobang dewek sejak kasih langling ayeuna giran si lain sia cadah sia kibari gul maju narajang bari metakeun senjata gobangna jaka sinangling rikat ngajurlah tingkahan panarajang lawan tapi senjata gobang gerak sorangan harga kibadi gua saukur nuturkeun kana gerakan gobangna anu nuturkeun kana curelatna ciri melawan anu pindah-pindah jaka sinangling ngacurelat pindah tempat kakalaki sukuna napakana lemah harita senjata gobang lawan geus nyampeg aya di hareupeunana rek nyabet beuheungna jaka sinangling harita jaka sinangling geus sempat ngacurelat pindah tempat tapi ngakiwar ka gigir hiu kiwar plos sabetan senjata gobang bisa disingkahan tapi panarajang leungeun kencak kibadi gul geus sempat disingkahan eta panarajang hadem kan dada jaka sinangling sak hiu kiwar geus jaka sinangling ngagerok kaget bari nahan ka nyeri terus ngatalik deug menurut sababar lengkah ka tukang tapi gancang jaka sinangling mancukeun di tangtunganana kibadi gul mancu dina tangtunganana bari terus nyarita ka jaka sinangling jaka sinangling sakumaha hebatna kamampuan si lain saya bakal kawalahan deuleu sia bangsa ngimbangan kakuatan jeung keampuhan senjata gobang dewek. Kagarana si lain geus kawalahan mah. Geus moal make kudu hese ngabilasakeun si lain jaka si langling. Kemampuan senjata gobang andika teu bisa dijadikeun jaminan kibadi gua. Sabab centang tu bisa ngungkulan ajen pangarti anu dilawan. Leuwih hade naon nu dicaricakeun ku andika buktikeun sangkan jadi kenyataan si lain wajong pura-pura ngabantah sia jaga si langling ulang teruskeun talungna keula aing batu keula cadah palajang dewek sia
jurelat cidung Kibadigul maju dina rajang leuwih ngaronjarkeun kecepatan gerak jeung kakuatan parajangna saperti tadi we waktu Jaka Sinangling ngajurelat pindah tempat harita senjata Gobang nuturkeun jurelatna jirim lawan Kibadigul saukeun nuturkeun kana gerakan senjata Gobangna waktu Jaka Sinangling sukuna napak kana lemah harita senjata Gobang lawan geus nyampeuk we di hareupeunana arek nyabek kana badana Jaka Sinangling teu sempet ngacurelat pindah tempat harita narik badana ka tukang heuk narik badan los sabetan senjata Gobang bisa disingkahan tapi tajongan suku katuhu Kibadigul ngahantem kana kekemplong lawan ngajadikeun Jaka Sinangling ngahayungkung mundur sababaraeng ka tukang sat hiuk ges Jaka Sinangling ngageronahan ka nyeri bari ngahayungkung mundur sababaraeng ka tukang tapi gancang Jaka Sinangling ngajaga kasaimbangan badana saterusna mancuh kentang tunganana Kibadigul mancuh dina tangtunganana bari ngumbar kasukana selain geus 2 kali kebenanganku parajang dewek Jaka Sinangling kalung hati silain geus moal mabok bangal kekuatan jeung kaabuhan senjata Gobang dewek deuleu sia dewek mereka kesempatan kasih lain asuk gunakeun senjata silain Jaka Sinangling karena silain cepai palasaran deuleu sia Jaka Sinangling ngudar iket nu dipakena ku kakuatan tanaga lapisanana harita iket tina kain anu dicekelan ku leungeun kasuhuna jadi cegjer geuras ningali Jaka Sinangling rek ngagunakeun iket anu dijadikeun senjata pikeun ngimbangan senjata Gobangna puguh we keur Kibadigul mah jadi asa dihina Kibadigul untuk sekeutkeun jilawan betus nyarita jadah urang ajar jangkal kete si Jack lu urang aja si lain bener-bener ngahina ka dewek si Jaka Sinangling ngagunakeun iket dijadikeun senjata dipakekeun gimbangan kakuatan jeung kampuas senjata Gobang dewek loncong sia loncong anggap enteng ka dewek sabab kalau ke senjata nu panas ya teh kuring memang teu mawa senjata Kibadigul saukur boga ikat nu dipake jadi senjata teu boga maksud dek nganggap enteng kalau jelawan jadi alika teu kudu ngamasalahkeun lah senjata digunakeun ku kuring kurang ajar sia eta teh ngahina ka dewek teh aya Gobang dilawanan ku iket sakumaha ajar rasakeun sia jurelat culung Kibadigul maju dina rajang beukita mah garang panarajangna waktu panarajang senjata lawan dibendung ku senjata iketna harita Jaka Sinangling jadi ngaranjung kaget sabab iket anu jeg-jeg heras teh ngoleweng ka gigir mangsa bantrok jeung senjata Gobang anu dilawan suksang koleng sabemeh leungit ka kaget anu dilawan harita Kibadigul leungeun kencana ngahantem kana dada lawan disusul ku tajongan kana iga burung Jaka Sinangling sak siuk jeblor ges ngegas Jaka Sinangling ngagero kaget benahan ka nyeri terus kabangkiung munul sebuah lengkah ka tukang gancang Jaka Sinangling ngajaga kasaimbangan badana bangkiung dari leug raneg Jaka Sinangling mancu kentang tunganana Kibadigul mancu dina tangtunganana bari ngumar deui ka suka hatena
sabab geus jelas senjata gobangna teu bisa diimbangan ku kakuatan senjata iket nu digunakeun ku Jaka Sinangling. Awanungan ku si laing Jaka Sinangling. Nah, secek koplok-koplok ning kalakuan teh. Kakuatan jeung keampuhan senjata gobang dewek teu mampu diimbangan ku senjata iket si laing geuning. Artina dina waktu nu malila dae si laing bakal kadese anu satelusna si laing ngababatang jadi bugang si Jaka Sinangling. Jaka Sinangling jadi lebih waspada. Kakuatan jeung keampuhan senjata gobang lawan kitu deui ilmu silat Ki Badigul memang teu bisa dianggap enteng. Netep seukeut kana dilawan dina sikapna anu tanes terus nyalita. Ngeunaan ajal Fatimah teu kudu wakal dipasikeun ku Andika Ki Badigul. Urang saukur boga karep jeung kahayang. Laksana jeung henteu mah lain urang anu nangtukeun Ki Badigul. Kangaranan manusia di alam pawanangan ngan saukur dharma wawayangan. Ki Badigul si Gobang Guryang anu geus ngarasa meunang angin manehna boga kayakinan bakal mampu ngabinasakeun nu jadi lawan. Ki Badigul sagade diri pikeun majuna Rajang mureleng ka Jaka Sinangling bertus nyarita. Sakudu kacabur ka malakarap saing Jaka Sinangling. Urang terus ke sia calungna kurang ajar. Tanah sia. Jonerat Ki Badigul si Gobang Guryang maju dina Rajang. Senjata gobang lawan dibendung dicakis diku senjata iket Jaka Sinangling. Hiukang koleweng senjata iket ngoleweng ka gigir. Meh bareng jeung ngolewengna senjata lawan. Harita dengan kenca Ki Badigul rek ngahantem kana dada lawan. Tapi Jaka Sinangling cekap kalingan gerak harita cingkrak ka gigir kabelah kencaeun badan lawan ngajadikeun panarajang Ki Badigul teu kena kana sasaran. Jaka Sinangling anu aya di gigir belah kencaeun badan lawan. Rekat harita leungeun kencana rek hantem kana dada lawan. Tapi Ki Badigul harita nyabetkeun senjata gobangna ngarah kana leungeun kenca lawan urek ngahantem dada. Rekat Jaka Sinangling narik panarajang leungeun kencana. Dina gerakan nu di luar dugaan lawan, harita senjata iket Jaka Sinangling ngahantem kana dada lawan. Eta panarajang geus teu bisa disingkahan ku Ki Badigul. Sak. Hiup. Cebret. Nyada. Ayo, nyada. Ki Badigul ngageronahan ka nyeri bari ngadaligdeug mundur ka tukang. Tapi gancang Ki Badigul mancuhkeun di tangtunganana. Ki Badigul jadi beuki panasaran. Sabab senjata iket lawan nu ngahantem kana dadana karasa nyeri. Mun seug teu boga daya tahan badan anu hebatna, tangtu we bakal ngajengkang terus rubuh maring lemah. Ki Badigul si Gobang Guryang bari merhatikeun uji lawan harita ngomong sorangan dina jero hatena. Edan. Alhamdulillah. Wala si Jaka Sinangling bener-bener luar dugaan anjing. Sehingga saya ingat kalau ngahantemkan dada aing masih kena kalasan nyeri. Alah, cacakan mun aing terbuka kekuatan daya tahan nu hebat mah. Bisa ngajengkang terus rubuh aing. Alah. Ini dari kenyataan. Ikan ngungkulan si Jaka Sinangling geus eueuh di cara. Kajaba ti aing kudu ngagunakeun jurus sipenan. Aing kudu ngagunakeun jurus Gobang Guryang manggilingan. Ucara kitu si Jaka Sinangling sarua jeung kudu ngayunan dua urang lawan. Lain wae kudu ngalawan senjata gobang nu bakal gerak sorangan.
Tapi kudu ngalawanan panjang aing anu marengan kana panjang senjata gobang. Lagoan saja kasih langreng. Sakadang geus aing kudu ngaku kana kaunggulan aing sia. Ningali ki baligul tatsan ngabangun pikeun neruskeun taruna. Harita